Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi, Adri kerja di Rizky Mujahid di Eksmipa Hiji. Di dia Abdi bade ngabawakeun kawih nu judulna Basa Sunda. Mangga didangukeun. Basa Sunda, Basa Sunda, Basa Indung Urang Sunda. Sapopoe kadelali sasauran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sintarapti bari hade budi basa Sunda basa Sunda basa indung urang Sunda di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan singgiatna hormat diajarna diajar basa Sunda diajar basa Sunda titenan dina kamusna ka koran jeung majalah sing ngarti ulah salah resep temen maca buku Sunda diajar bahasa Sunda diajar bahasa Sunda ditekan dina laguna apalkeun haleungna sing bentes kalimahna resep temen ngawih lagu Sunda Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung orang Sunda. Sapopoe kadelali sasauran bahasa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sintarapti bari hade budi bahasa Sunda bahasa Sunda bahasa indung urang Sunda di sakola kitu deui sasauran bahasa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan singgiatna hormat diajarna diajar bahasa Sunda diajar bahasa Sunda titenan dina kamusna ka koran jeung majalah sing ngarti ulah salah resep temen maca buku Sunda diajar bahasa Sunda diajar bahasa Sunda ditekan dina laguna apalkeun haleungna sing bentes kalimahna resep temen ngawih lagu Sunda
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.